pelajaran zaman kiwari mah manik hararese pisang jika natenya. Ya Allah, untung eta Neng Rika bisaan budak ramah heeh. Ya Allah, moga-moga baik itu diberean kecerdasan, kapinteran, Kak Neng Rika teh karunya ke sekolah. Teh, teh, teteh, Mami, kadieu teh. mami kedap. Ieu kadieu mami hayang ngobrol. Ieu Mami mah kumaha? ieu lain ieu mami teh kermukaan buku pelajaran Neng Rika geuning ieu zaman ayeuna namanya pelajaran zaman hararese pisan ieu. Nuju naon? Nuju naon? Tujuh masak, beli Neng Rika uwi, beli palayan emam. Kerwengi oge naroskeun ka teteh neneng teu tiasa ieu saurna teu tiasa pelajaran itu ku teteh teh diajaran atuh Neng Rika teh mah da karunya da rarieup aya nama pelajaran buge tuh. Ya mami ge ninggalianana teh ya Allah, da mami mah baheula teh asana teh kieu-kieu teh pelajaran masak naon di dapur. eta masak sayur asem we kanggo Neng Rika sareng ayam goreng sareng sambal. Masak bantuan mami wayahna da cenah ge kajen cenah ge neneng cenah ge lain anak mami kawalon ge mami mah teu asa ka batu teu asa ka sasaha ka neneng teh asa ka anak sorangan nya ka Neng Rika kaheman anggap adi sorangan nya geulis da Neng Rika ge istilahna teu aya rencana upami di dieu teu aya teteh mah nya makana tetehna hamo nya ajaran Neng Rika, baturan Neng Rika, wayahna ulah di saha-saha nya. Nuhun Mi ya teteh oge lamun teu ngiring si bapa akibat kapungkur rumah tangga si bapa sareng si mama rubah ge makana teteh ngiring ka si bapa teh da bade nitipkeun awak teteh oge untung alhamdulillah mami nanarimakeun teteh di dieu nya Mi nya de teteh ge heman ka mami heman ka Neng Rika dianggap rai sorangan lah ku teteh oge. Nya atuh syukur alhamdulillah gitunya nenengna sing narimakeun nya da Neng Rika ge. Nenengnya ayeuna mah mami geus teu ragu-ragu deui ka neneng teh ka teteh teh nya. Mun mami ka mana-mana teh ninggalkeun Neng Rika ge teu watir gitu ari aya teteh di dieu mah geus tong istilah nama ragu-ragu tong canggung da aku mami ge teu leuletik pane teteh teh di urusanan nya ti barang mami rumah tangga jeung bapak teh gitunya henteu nganggap sasaha gitu dianggap anak sorangan ku mami teh gitu da mami mah henteu moal istilahna nganggap sasaha nganggap batur anak tere moal mami mah gitu sarua bae jiga ka Neng Rika anak kandungnya neneng ge sarua bae gitu teteh ge nya. Nuhun Mi nya alhamdulillah teteh oge terus adem deh dia teh sareng mami nya pun gaduh Neng Rika juga sebagai anak kandung mami oge da anjeunna nurut ka teteh henteu aya naon-naon da teu itu lamun aya naon-naon Neng Rika naros ka teteh kumaha nya ku teteh oge dipasihan terang gitu Neng Rika na. Tadi teh nelepon Neng Rika teteh Neng Rika bade kelompok sareng rerencangan tapi geuning tos sontun teteh acan uih nya kitu teteh ditelepon atuh nya Mi nya. Yung tadi tuh telepon sina uwi wayah dahar wayah naon karunya ayeuna geus jam. Halo, assalamualaikum teh. Mohon teh itu nuju di jalan. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam geus di mana geulis? Udah kelompok nih.
Tos dongkap. Sanes kitu Neng Rika, teteh sareng mami teh watir, neneng teh tos sonten tak can uwi. Makanya ku teteh teh ditelepon ya Neng ya. Kira-kira lah tos sonten enggal uwi Neng ya. Mami sareng teteh teh watir, da ieu mah zaman teu pangalaur kieu Neng. Nuhun teh, TKG hati-hati. Makanya tadi teteh telepon teh Rika langsung uwi. Wah, teteh tes masak encan. Teh Neng Rika lapar, masak naon teteh tadi? Nuhun Mi, teteh tos masak, bareng yuk. Teteh tadi masak sayur asem sareng ayam goreng sama sambel. Kerupuk kasenengan teh Neng Rika Mi. Bareng yuk Neng yuk. Ayo teh. Nyantos satu Mi, Neng teteh bade nyiapkeun heula emang kanggo Neng Rika ini nya. Oke disiapkeun heula nya Neng nya ku teteh sakedapnya. Nuhun Mi. Sadiakeun nya karunya teh Nuhun Mi. lapareun. Ayo Neng. Teteh kalebet heula sakedapnya Mi. Neng, salib videonya. Mami ek naros. Ari teteh kan heman teu sayang teu ka Neng Rika. Heman nih, walaupun mih teh aya oge dah heman ka abdi teh. Ari mami teu aya Nuhun. itu heman ka Neng Rika. Tara sok nyeuseula, Henteu, tara sok naon-naon gitu. henteu. Itu syukur atuh alhamdulillahnya. Walaupun cenah ge ari teteh mah kan neng teh nyalilanya istilahna teh sanes maaf. Tapi ari heman mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadikan mamihna teh teger ninggalkeun teh kitunya teu watir meninggalkeun Neng Rika teh. Misalnya mami kamana-mana jeung papi teh teger ninggalkeun mah teu watir Neng di naon-naon ku teteh gitu. Tadi nama bisi di naon-naon ku teteh tapi henteu nya. Henteu. Syukur atuh syukur alhamdulillah. Mi, Neng, ayo tos siap, tos ku teteh diieukeun. Siap. Mam heula cenah. Ayo. Mam heula. Aduh. Mam heula jeung sayur asem cenah masakan teteh. Mama mirem henteu upami naon sih ibuna Neng Yeni nya galak pisan ibuna nu kawalon nu ayeuna teh. Ya Allah eta mah anjeunna disiksa bae bapana angkat damel disiksa upami anjeunna aya henteu eta teh diheman-heman bohong eta teh anjeunna mah. Kumaha tah upami Bu Onah teh kan gaduh putra kawalon eta kumaha mah. Duka dari si mamah mah ningali Bu Onah mah adem-adem bae. Ya syukur Duka teuing tah ieu nama kumahanya dah teu ieu hayang ningali ya ge. Ayeuna mah hieu mah cuang ningali bae ka ditu cuang ngobrol urang kumaha da karunya si ini mah disiksa bae tiap dinten eta teh. Abdi mah asa tetanggina ya Allah miris gitu teh ningalina karunya gitu. Ayeuna mah yuk cuang ningali Bu Onah cuang nyabalah ka Bu Onah sok sapertos kumaha anjeunna prilakuna ka murang kalihna gitu teh. Hayu atuh urang ka Ciona, Hayu, urang ka ditu hayu. Nuhun hayu mah. Ya, hayu teh urang Biasana mah da ari ibu terek teh sok kitu sok kejem gitu tapi dah henteu sadaya sih. Teu sadaya lah. Teu sadaya. Sadaya. Nah si ini mah ya Allah kapati-pati sampai di tajongan sampai di Teu ieu mah kayana jongklokeun. teh Bu Onah Anjeunna mah. ti ti awit du sawae Bu Onah mah kayana teh adem-adem abdi mah bae. ya Allah nu janten teh kitu teh. tatanggina mah janten abdi mah teu tega gitu teh teu tega pisan ningalina eta mah teh. kitunya. Ieu mah henteu Bu Onah mah. Alhamdulillah atunya. Alhamdulillah tah Bu Onah. Alhamdulillah ya wareg. Tos dahar teh masakan teteh enak ya teh. Mama masak katarimakeun pisan dipang masakeun ku teteh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nuhun ya tehnya. Mohon atuh Mi, kan resepna ti Mami, saha heula mamihna. Neneng ge harus pintar masak Neneng nya. Kayak diajaran ku teteh. Ada apa teteh oge kayak resep ti Mami. Jadi biar enak. Jadi kalau istri mah harus biasa masak Neng. Jika teteh gitu. Nuhun teh insyaallah nu penting si teteh tong ninggalkeun Neng nya. Nah, puntennya bade tumaros ieu mah punten pisan bilih kasinggungnya. Abdi teh bade
naon teh harus kumaha gitunya. Ibu gaduh putra kawalon si Neng gitunya, anak tere lah istilah nama. Tapi katinggalin teh kumaha adem-adem bae gitunya. Tapi abdinya gaduh tetanggi gitunya. Jadi itu dilebak eta mah ya Allah putrana eta putra Cemini disiksa wae. Neng Yeni teh karunya pisan. Ari di dieu kumaha tuh? Bu Sanes Bu Ona. Abdi mah mireng ta itu di Lebak tuh kan ponakan abdi. Eta cenah saurna teh disiksa bae, cenah kitu saurna teh. Terus itu mireng kitu teh kumaha eta nya geuning ari Bu Ona mah alhamdulillah adem-adem bae sae gitu. Abdi mah karunya eta kumaha eta kitunya. Oh, janten silaturahmi ka dieu teh bade naroskeun masalah eta. Bade ngabandingkeun gitu. Tak kumaha maksudna? Henteu abdi mah ieu teh palai terang bae sapertos kumaha geuning ieu mas ibu mah kieu itu mah kitu maksudna kitu teh ka dieu teh. Abdi ge mireng teu Titi eta teh. Oh, eta permasalahanna. Ya alhamdulillah abdi mah geuning ieu budak buahnya henteu aya masalah nanaon kitunya kajen cenah si teteh di dieu dati aalit nya ku abdi diurusanan henteu tos teh dianggap putra kawalon gitu, dianggap putranya Lira gitunya. Sareng si Neneng Neng Rikana nya alhamdulillah akur alalakur gitunya. Henteu aya masalah nanaon alhamdulillah. Mohon leres Bu. Nyatehnya nya tuh kan di dieu mah nya Neng Rikanya teu aya masalah nanaon di dieu mah. Henteu kitu henteu kieu henteu biasa-biasa bae gitu dah. Alhamdulillah ieu balager narurut ka sepuh gitu si ibu datara kitu kieu nya tehnya. Orang cenah ka teteh datara nganggap anak kawalon nya mami mah. mahnya kumaha tam upami si Nengna si Neng Yenina ku abdi di sauran ka dieu gitu. Bilih teu percanten mah gitu. Taruskeun bae ka Neng Yenina nya. Muhun atuh Ceu Titi pangnyaorankeun karunya sina ka dieu si Yenina ku si uang kepan dia uana bade ditaros gitu. Muhun Si warang ka dieu lah. mangga muhun karunya nya. Muhun. Ieu geuningan Mang Agus tacan permios bad nya. Neng, tabung 5? Oh, tabung 5. Geus sonten atuh, Neng. Luarang Mang Agus ka dieu sauran Mang Agus heula aya Sakedapnya Neng. sauran. Mang Agus, punten di sauran ku mami. Aya naon Neng? Duka ada ayeuna di piwarang ka bumi. Mohon atuh Neng ke agusan kerap dia. Mohon atuh diantos urang bade wi heula. Duh, syukur itu Neng Rika nuju nyauran Mang Agusnya. Iya, Cek Titi. Nya alhamdulillah abdi mah gaduh putre teh garelis gitu. Wios cenah ibuna demek jiga centong ompong ge. Bae da bager. Udah ngagarelis balager narurut gitu. Mami oge bager da. Nya Nengnya nya teh. Aduh, si teteh bag demek. Jiga centong. Bae da bager. Geuningan ngaku juga centong. Ya Allah, bener. Ah bisa bae si ibu masih gak centong. Tapi dilajengkeun ngobrol nanya. Teteh bade aya peryogi sakedap bade ka luar sakedap aya peryogi nya meh nya. Teteh pamit sakasadayana nya. Pamit heula nya meh sakedap. Pamit teuing katos buritnya. Mun mangga dikantun heula. Mangga sateraskeun nya. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, itu untuk di sauran. Oh, muhun atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Agus kalebet Mang Agus. Sok, calik. Terus beres di mana? Entos Bu, tos beres pada mulan mah. Oh, syukur atuh. Ieu na sanes tos sonten cing teh ka mana milihna teh ka kokoloyongan ka mana tos didamel can laporan uih.
Mati itu teh kieu budak mah sehat di lembur. Tong ngarek keting gosip ti Bu Titi nya wa gosipna. Nya mireng ti Bu Titi eta teh gosipna teh. Leres Pak Agus, abdi teh ningali ku nyalira gitunya. Ketika Mang Agus teu aya teh abdi kan amengan ka ditu. Terus sabara dinten kapengker teh nuju disiksa, nuju ditajongan. Kayak bae abdi ge nyarios coba ka Neng Yeni ku abdi disusulan bilih teu percanten mah kayak diajak ka dieu Neng Yenina. Nyatos ayeuna mah kieu bae nyawa. Da ari Pak Agus kan damel di abdi. Nya ngurusanan kandang kebo, ngurusanan embe, ngurusanan kebon di dieu teh kitu. Cina ari masalah Neng Yeni mah abdi kan teu apa. Bilih aya kitu kieu mah ke taroskeun bae ka ditu ka Neng Yenina Pak Agus. Kumaha ayeuna mah Gus, lamun si Yeni rek disuruh dijemput bae sina kasih uwa. Langkung si Uwa eta mah wa bikin kada ka dieu mangga. Nyantos ti wayahna geura jemput si Yeni sina ka dieu. Muhun atuh ari kitu mah ku abdi bade dijemput bilih teu percanten mah nya kayak sakedapnya. Mangga kasadayana atuh bilih ieu bilih lami ke abdi ngajemput heulaan Nang Yenina. Mangga assalamualaikum. Sekarang ini panggil udah raksa cori sedih mana kami curhat hari mana tuh sedih kasar si Eha ini kami curhat ya tengekeun bapak kuring teh geus boga pamajikan deui aran sekarang ini karena teh ngadawing mah ibu bae nyebutna ibu Karmini gitu tata ke jam 6 ka kuring teh cek Eha gila-gila jeung abang-abang inung tere najis teralala kapaun wae ngejo masak anak nungaran si Lilis teh yo teu daek ganjar teh teu daek teu daekkeun bener bertayem bae tulau kayam bae dulu baru kudu yang kami na duit tindi kan pakai keur gawe urang teu nganjuk kami nganjuknya kami tanya ya sinna sama kakara kita nganjuk kan sedih sabar sabar hari ya teu daek si Lilis hari mah dapat teu daekkeun hayang lauk hayang bae goreng endog bae itu kami teh ketemu ka duit cek ibu nganjuk kami na teh jadi izin ke batur tadi nama bunga kami teh boga indung disangka teh rekeman di abang indung teh dahulu hari praktek kami teh ya kalah didupakan baru nyate saya sudah tahu ulah si kamar menang beberes mata keginunnya dengan manetenya sepreanya sabar sabarnya sabar sugan lele ini terek itu ya sugan kaharep nama itu bener ayeuna kan hewan mun ka kuring teh anakna teh ngajebengan beka kuring si Lilis eta teh si Lilis teh kurang ajar gitu mah kudu digertak harapan ka kuring teh jauh teh ngajebengan mana si Lilis ayeuna kita apa pencet kuring teh mata tunduk kuring teh tenaga capek cek kami tegasnya ngadengin aja dulu sedih nemen ya Allah eta indung terek ada mah disangka terek bener karunya teuing nyaeng ya Allah kami na terek curhat kanya nek kasahan babaturan tengahnya nih pembabaturan sekolah di salah kada masanya teh kami teh kesabarnya kerja terjeng urang teh kesabar kami teh deui batu sugan eling indung terek teh nya abang ge indung terek kabila-bila na mendeu mun uing mah eta teh sak anda kami mah teh ancam ku uing mah bicara pupuli kasih bapak teh ulah pupuli awas lama pupuli disiksa na leuwih teh kieu oh gitu itu jadi kami teh sieun
Itu teh cerita kuring teh yo. Kita nu ngaranna Silis teh ka kuring teh meurepan. Eta teh Kita mencetak. sabar sing sabar. Aya naon ieu na, aya naon? Kami jadi nemen. Aya naon, Neng? Neng ini aya naon? Menuju curhat sareng ieu rarencangan. Rarencangan sekolah. Ke sekolah teh adi. Sareng sakolana. Sareng sareng hati. Bukan. Menuju curhat abi teh masalah pengalaman Abi. Ya Allah. Kuinung tare nyari jam Tah, ayeuna teh kan Silis. bapana teu percantenen, uana teu percantenen. Janten abdi teh piwarang nyusulan. Neng Yeni ka ditu ka uana. Barang kuat. Nuhun. Sok Neng Yenina nyarios bae ka uwa kumaha. Bilih abdi cenah sok bodoh, naon teh ngabobodo kitu. Si Neng cenah disiksa ku ibuna. Tu ayeuna mah kan tos aya saksina sanes. Nah, Eta si ayeuna Lilis pulang ajar teh nino kalau indung ayeuna mah teralala. mending diterangkeun ku Neng Yenina nya ka ditu ka uwana. Bilih cenah abdi ngagogoreng gitu teh. Padahal mah kan tosna memang kos kieu gitu kan kayaanana. Ayeuna mah Neng Yeni hayu suang ka ditu ka suang ka uwa, karunya disiksa-siksa. Hayu. Bade ngiring tah, bade ngiring. Hayu. Hayu, hayu. Karunya ieu. Kan sedih nemen lu yang ada yang teh ajar sok penjuruan teh jeung alatna. Sok ayeuna mah hayu ka uwa ieu. Tagus maneh mah pohonya ayeuna tah tos mendak taun ieu tah tos sedekah pamajikan maneh ieu teh tos beres tah. Abi mah hilak wa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Neng Yeni teh. Yeuh, tu abdi disusulan Neng Yeni teh tah. Jadi nemenane nyanyian minum dari dari nate. Sing sabar geuli, sing sabar. Sing sabar toh sing sabar. Sabar, Sing sabar. Aya naon? Ya Allah, sabar Mata sabar. sedih. Sok carioseun Neng Yeni, carioseun ka uwa. Sok, tanya anak kumaha, bilih uwa teu percantenen ke. Dikira abdi ngabobodo kitunya, dikira abdi ngagosip, padahal mah abdi hawatos ka Neng Yeni mah. Mun sok atuh sarakeun ka uwa, Sok aya naon carioseun bae sabenerna. gitu, kumaha gitu ceritana gitu. Karena kita miring sarang ibu Atit. Juga ibu cerek bener ke kuring juga. Sabar, sabar bae nyayen sudah. Emang na aya naon sih? Ya ibu teh kan teh kejam pisan wah ngalupakan. Kita papa saya sore kita menang di kamar depan, kita sore di dapur. Kan gitu teh. Mun cariokan abdi teh nya, abdi mah da memang leres gitu nyampekeun ka uwa da karunya Neng Yeni disiksa bae kayak gitu teh. Kumaha mun umur-umur disiksa bae bapana mah kan teu apaleun. Di tengah Bagus. Dengerkeun cariosan si Yeni teh ku maneh tah jeung kanyana bener berarti. bisa. Disiksa bae tereng Tuh kan karunya abdi mah nya. Karunya wungkul mah janten teh ayeuna mah Pak Agus tah. Abdi teh sanes bodohan. Cuman kan karunya abdi teh janten ayeuna tah buktosna nyalira, kadamu ku nyalira, nya kasaksian ku nyalira. Ye Neng Yeni teh memang disiksa ku di kawalona. Apa mah can percaya ya, buah-buah jajanan maneh. Leres pak, abdi teh anas ngabohong, abdi teh wantun ngabohong ke bab. Abdi teh sare ke di dapur, teh tiasa di kamar teh menang. Kada di dapur, sana spray anyar menang beberes, ulah sare di kamar. Abdi teh di dupa, kita. Cetan abdi teh. Yeni maneh. Duh, hampurannya mah hampura. Hampura. Kuning hampurannya mamanya. Wah. Si Yeni abang nasib diri dah. Sudah nemenyan wah hampura.
Aturan mana ini anu kitu teh kan ini anu kieu teh nuju sedih teh jadi miluan sedih Udah milu sedih. ya Allah Lah babaturan dewek. ya eta tuh nang Yeni Bareng babaturan sakola. gitu teu asa-asa tuh sampai karunyaeun ka nang Yeni ayeuna mah mamah tuh Wah, orang waktu percaya ya di nanti ini. Ibu Titi bisa ngijeunan, si Eha bisa ngijeunan, jadi orang era kurang heula harus dipastikan ya. Sok ayeuna bagus segera pulang heula maneh, geura buktikeun heula ka rupiah maneh, geura buktikeun nyanteuna ayeuna mah sok. Sementara Yeni rek di dieu heula di kuat. Ya bisa wah ya ini dari candak itu heula. Moal moal didinan kuat, rek itu rek ieu ge darah daging kuat. Sarua bae. Suaranya mau yang mereka gua pae, cuma kawin mah yang dia. Ini orang gua di dia. Itu satu wah abi rek pulang heula ya, rek negaskeun ka si Marni ka mamahna. Tenang tunggu geura silidikeun ku maneh ka ditu. Geus wah orang rek kurang heula ya. Sok. Ada Eha pulang macam-macam bener. Ya, Narbol gosipnya. Ya, Di gosipnya. Ya nih. Neng, ayeuna mah kasabar. Da bapa maneh keur negeskeun heula bener sahenteuna. Jadi Neng ayeuna mah diuah bae heula. Sabar bae Nengna. Oh, wah nang ieu. Bapak teh kana teh percanton ka betewa aya cariosan kitu sikana teh sikanu ambek kana nang tewa. Emang galak mah sakumaha? Galak meningali mah. Si Minina. Oh, mun meningali mah maneh ningali mah kuing teh Aduh, eta jelema teh arana si Karmini anu dobleh. Si Karmini masuk itu wae jelemana. Teu robah-robah di baheula oge. Wing ge jurus bisa Karmini. Jela. Yo. Bisa we nya Karmini. Karena dia ancam kuing ngesok. Dirobah-robah pikiran. Mending bau. Duh. Mending bau. Kitu saeutik. Duh. Ih, bau naon ieu? Aduh, Kuing teh itu saeutik. daripada bau kita besan atuh. Jadi ruangan ka dieu. Payunan uang. Iya, Teh enggak kesehatan hari makanya. buangan intenya ibunya. Iya, bener. Tadinya nama. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Neng Rika, ya naon Neng? Iya, Wak. Urang teh ngajeng informasi bahwa Cieu teh bisa wae. Usaha Neng. Ku indung Terena. Allah ya Robi, eta emang bener Neng. Ente Nuhun Wak, ku abdi urang. Tosien, Eha, gua bade ka pangger heula mirarian informasi. Ayeuna mah di dieu bae heula nya. Bade dahar heula, gua bade ka pangger heula, bade ieu ngageskeun informasi leresan teuna. Ih, kumainan sok. Arek ngalawan si Mimi ka Uing. Apa nyari cimini teh jambung badak? Arek jambung bana gerek sagede munding mah teh diharepan ku si Eha mah sok. Atuh ini emang disini, hayu nginep deh di rumah kita. Ari Ciaha bade nginep di mana? Di tanah bege kajeun. Mahnya di kandang embe. Atuh, mun atuh ayo urang ayeuna mah istirahat wae. Mangga neng, mangga. Neng, gelis. Jaan. Coba tiga istirahat. Kayak heula ya Eha. Duh, ari sekolah teh kawas kieu.